Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'du, qalal musannif wahbub ilahaka hob alima iqobihi wali rahmatirju tawakalan ya muslimu. Nangga urang lajeng neraskeun bait anu parantos ti payun. Ngapalkeun heula bait akhir. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu. Pangbalikan jalma muslimin kasawargana, pangbalikan jalma kafirin ka narakana. Nah eta teh kaasup kana subah kasalapan. Eta jadi keyakinan balikna muslimin kasawargana, pangbalikan kafir ka narakana. Terus berarti bait ieu anu ayeuna bait ka cabang iman anu ka-10 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub ilahaka khob alima iqobihi wali rahmatirju tawakalan ya muslimu. Wahbub kudu mika cinta anjeun ilahaka ka pangeran anjeun, khob kudu mikarempan anjeun alima iqobihi kana nyeri siksana itu ilah. Warju jeung kudu ngarep-ngarep anjeun li rahmati kana rahmatna itu ilah. Tawakalan kudu tawakal sanyana anjeun ya muslimu wahai jalma anu Islam. Dakaro nyarioskeun sa'an nadim muki nadim fi hadal baiti dina ieu bait arba'a su'abin kana 4 pirang-pirang cabang iman. Jadi dina ieu bait teh aya 4 cabang iman. Faqala teras nyarios itu nazim ala naskima karena runtuyan perkara maro anu geus kaliwat itu emak. Wasumbatul asyiratu jeung ari cabang anu ka-10 hubullahi ta'ala eta cinta ka Allah ta'ala. Cinta ka Allah ta'ala. Cinta di dieu berarti cinta muttabaah kitu nya, cinta muttabaah. Qala nyariosa salun sahal alamatu billahi ari ciri na mika cinta ka Allah hubul Qur'ani eta mika cinta ka Al-Qur'an. Daek ngaos Al-Qur'an, daek belajar Al-Qur'an, pang-pangna ngamalkeun Al-Qur'an eta teh ciri cintana ka Allah. Wa alamatuhu bihima jeung ari ciri cintana ka Allah sareng Al-Qur'an hubun nabi eta mika cintana ka Kangjeng Nabi.
Wa alamatu bi jeung ari ciri cintana ka Kangjeng Nabi hubus sunati eta resep kana sunah. Wa alamatu hubbiha jeung ari ciri mika cintana ka itu sunnah hubul akhirati eta mika cinta kana akhirat. Wa alamatu hubbiha jeung ari ciri cintana ka akhirat bugdu dunya eta mika ngewana kana dunya. Wa alamatu wudiha jeung ari ciri benduna atanapi mika ngewana kana dunya ala yahuda eta yen teu nyandak si jalma min hatina dunya ila zadan kecuali kana bekel wa bulgotan tegesna anu nepikeun ilal akhirati kana akhirat gitu. Jadi teu resep kana dunya teh dina hartos teu kaliwat batas semet cukup keur bekal menuju akhirat gitunya sanes kanggo hura-hura di dunia anu akhirna poho ka akhirat. Wa qala jeung nyarios Hatim ibnu Alawi Hatim bin Alwan qaddasa sirrahu qaddasa muga ngabersihkeun Allah sirrahu kana sirna itu Hatim man saha jalma idaa anu ngaku itu man salasan kana tilu bigoiri salasin kalayan teu aya anu tilu pahuwa makari itu man kadzabun eta anu bohong. Ngaku kana tilu perkara tapi tilu deui teu aya eta teh bohong. Man sajalma ida anu ngaku man huballahi ta'ala kana cinta ka Allah ta'ala min ghairi waroin tina teu apik an maharimihi tina pangharamanana itu Allah pawa makari itu man kadabun eta anu bohong. Dusta jalma anu ngaku cinta ka Allah tapi teu apik dina pangharamanana pangharaman Allah teu ngajaga kana naon-naon anu dicare ku Allah eta teh bohong cintana teh. Wa man jeung sajalma ida anu ngaku itu man mahabbatan nabi kana mika cinta ka nabi min ghairi mahabbatil fakri tina atanapi kalawan teu mika cinta ka fuqara pawa makari itu man kadzabun eta anu bohong. Ngaku cinta ka nabi tapi teu mika cinta ka para fuqara para masakin gitunya teu nyaahan gitu teu hayang nulungan ka jalma anu fakir ka jalma anu miskin teh eta teh bohong ngaku cinta ka Kangjeng Nabi teh. Wa man jeung sajalma ida anu kaku itu man hubal jannati kana mika cinta ka sawarga min ghairi infaqi malihi tina teu ngainfaqkeun hartana man pahuwa makari tu man kadabun eta anu bohong. Ngaku resep ka sawarga hayang ka sawarga tapi teu kersa ngainfaqkeun hartana maka pengakuanana teh eta teh bohong. Wa qala jeung nyarios sahabadul arifin sapalina para arifin idza kana di mana-mana bukti naon al imanu iman fi zahiril qalbi dina zahir ate ahabu eta leuwih dipikacin ahabu eta leuwih mika cinta sa Allah Ta'ala hubban kalawan kacinta mutawasiton anu sineger tengah. Faida dakhala maka mana di mana-mana asub atanapi dina nalika asub man
sawida alqalbi kana hideungna hate ahaba tami kacinta hukaman naon alhubbu kacinta albaligu anu nepikeun atanapi anu pohara cenah watarkul maasi jeung tinggalna maksiat wabil jumlati kalayan sajumlahan pidawal mahabbati dina pengakuan cinta khotorun eta ayana kerteg palidalika maka dina nalika itu khotor qala sa'al fadilu fadil idakila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun atuhibbu nahami kacinta anjeun Allah ka Allah taala maka paas kata tuluy repeh anjeun painaka maka saesuna anjeun in kualta lamun nyarita anjeun la kana lapad la kafarta takupur anjeun wa in kulta jeung lamun nyarita anjeun naam cenah palaisa maka henteu naon waspuka sipatan anjeun waspal muhibin eta sipatan jalma muhibin kitunya jadi pengakuan cinta teh ceuk pudel mah sapertos kitu lamun ditaros nah anjeun cinta ka Allah tuluy anjeun teh repeh nah atanapi nyebut la gitu kudu mah paskut gitu kudu repeh anjeun naon sababna lamun nyebut la henteu berarti kufur teu bisa cinta kumaha lamun naam laras ujug-ujug ngajawab bae nah eta teh wasfal laisa atanapi goer wasfal muhibin gitu jadi lain sipatan jalma anu muhibin cinta mah teu kudu dicaritakeun tak gitu kartos jadi buktina kacinta teh lamun disebut atanapi ditanya nah anjeun cinta ka Allah tak sajatina cinta mah pasti repeh gitu sabab lamun ngajawab henteu berarti kufur lamun ngajawab naam cinta nah eta teh lain sipatan muhibin cenah da jalma anu cinta mah teu bisa ngajawab gitu teu bisa ngajawab nah paskut wallahu alam bisawab sakitu heulanya cabang iman dina ieu bet aya 4 cabang iman nembe kabahas sacabang iman nyaeta cabang iman anu ka-10 mahabbah ka pangeran anjeun ka-11 rempan ku siksaanana ka-12 ngarep rahmat Allah 13 tawakal pikeun nu imana tah sakitu mudah-mudahan ieu aya di urang mika cinta ka Allah dibuktikeun ku mika cinta ka Al-Qur'an mika cinta ka Kangjeng Rasul mika cinta kana sunana mika cinta kana akhirat teu nyokot dunia kecuali bakal pikeun akhirat ngarasa sieun ku siksa Allah ngarep kana rahmat Allah khauf jeung roja teh ya jeung aya tawakal dina manah urang wallahu alam bisawab mudah-mudahan aya manfaatna ulah eureun ngaji wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.